Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu at-tawakkul. Sakuma nu geus diterangkeun teulah nyaeta nyarioskeun sapalihna dawuhan para ulama bahwa kalimat la ilaha illallah teh nyaeta aya 12 huruf. Mangka ieu nu 12 huruf ieu jadi isyarat jelema anu geus ngucapkeun lafaz la ilaha illallah ikrar ngaku teu aya di pangeran anu wajib diibadahan ku sabarana angin Gusti Allah, eta teh isyarat siap pasti nyaeta kudu sanggup ngalakonan kawajiban anu 12, kafarduan anu 12, anu genap anu zahir, anu tembong anu nemrak, anu bangsa fisik nyaeta nu kahiji susuci, wudu, adus, tayamum, ngilangkeun najis, kadua salat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, telu zakat, mun boga pijakat tendana rek zakat naon bae, apakah zakat emas perak zakat, perusahaan zakat, tatanen zakat, ingon-ingon zakat, fitrah zakat, rika zakat, makdin mun aya. Tuh kaopat nyaeta puasa bulan Ramadan, kalima munga haji ka Baitullah lamun geus kawasa, kagenap jihad lamun geus aya parentahan jihad. Adapun anu bangsa hate anu jero pagawean hate nyaeta anu kahiji tawakal. Tah naon tawakal teh? Nyaeta tawakal teh di dieu ta'rifna definisina huwa siqatul qalbi, nganelkeunana hate urang, kumandelna hate urang, bil wakili, jadi hate teh umandel teh nyaeta kanu dipasrahan ku urang al haqi anu sabenerna. Saha ayeuna wakilil haq teh ta'ala Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal we ieu mah nanyakeun kana lelembutan urang, nanyakeun kana lelembutan urang. Ai urang dina sagala rupa urusan teh sok kadinya hate teh mangga sadaya-daya kumaha Gusti, teu langkung Gusti. Kumaha Gusti teu langkung Gusti, abdi percanten pisan, abdi bersandar pisan, abdi cecekelan pisan, abdi nyarane pisan gitu. Sikoh tah bener ayeuna percayana ati teh ka pangeran teh. Kumaha ieu kacirina percaya ati sapenuhna kanu dipasrahan ku urang bihaesu yaskunu, engke sakira-kira tentrem cicing teu moyeg teu bingbang
anil ittirobi tina kegoncangan kebimbangan ingda ta'adzuril asbabi dina nalika aya kesulitan penyebab-penyebab. Dina kesulitan nyaeta penyebab-penyebab, sabab-sabab. Sikotan karena benar-benar kumandal bimusab bibil asbabi kanu nyieun sababna, kanu nyieun sababna. Taya mah kudu lemas ngahartikeun anage, kudu lemas ngahartikeun. Ieu ari ayeuna mun tamah saur sapalihna guru mah, lamun urang ngawakilkeun naon bae ka seseorang, ya teh ka papada jelema, mangka urang henteu berhak ngatur-ngatur teknis tata cara nyata ka jelema nu geus diwakilan ku urang. Boro-boro ayeuna wakilna ka Allah bat wakil ka papada jelema oge geus salah aturan mainna. Di mana-mana urang geus nyerahkeun urusan tong make jeung ngilu ngatur-ngatur deui naon ayeuna wakil atuh. Tapi ulah gitu ya tak ayeuna pake kumaha ente we, tapi ulah tapi aya geus wakil. Aya diwasil ka kieu teh nya ente masrahkeun hiji urusan ke seseorang lepas. Rek ayeuna sok disebutkeun wakil mutlak teh. Sok diwakil mutlak teh. Ngan anu penting urang ayeuna mangawakilkeun eta teh wakil naon? Nyata ngawakilkeun kana bubulian. Di urang disebutna telah teu pati loba bahasa wakil mah. Bahasana teh mihape. Heuh mihape teh wakil eta itu lamun ayeuna mun teh kana pikihkeun teh. Cing panganukeun. Heuh panganukeun teh eta teh wakil gitu. Eta teh ayeuna mun teh wakil teh ngawakilkeun nyaeta dina hiji urusan. Apalagi lamun geus wakilna nyaeta ka Allah. Wakil we Gusti abdi mah. Kumaha Gusti geus atuh. Geus ngawakilkeun ka pangeran mah. Sedangkeun ayeuna mun teh moal aya nu pangalus-alusna nu dipasrahan dina sagala urusan iwati anu pang alus-alus dan pasrahan urusan masa pangeran nikmal wakil anu sok dibaca ke orang teh nikmal wakil cacakan ayeuna aturan jeung papada jelema oge lamun geus wakil mah lesa teh lepas urang terima beres we lamun kira-kira ragu-ragu lamun kira-kira manuk bae tong sok wakil babat teuing euy ayeuna mun teh masih eta teh bating euy bating teu balik bating entong da wakil mah geusna lepas kitu percaya penuh komo lamun wakilna ka saha ka pangeran. Nah urang ayeuna mun teh sok aya goncang keneh sok aya ragu-ragu keneh sok aya tagiwur keneh nyata can bener tawakalna. Nyata can bener tawakalna. Jadi boro-boro anu teu ngaji kana bab tawakal teh. Bet nu ngaji oge loba keneh dipake ngupahan batur aya sorangan mah asing tawakal. Kas bisa we sorangan deket. Ada jeung hartina teh nya jeung praklat teh can bisa. Aya ka batur bari asing tawakal. Ai buya mah pan sok dikitukeun buya mah sok kana definisikeun gitu buya mah jadi jerona teh naon ai hartina tawakal teh jangan ngajegah urang ge da apa ngaran teh apa rupa atuh nya jangan ngajegah urang ge jelema ari ayeuna dibaca terus tawakal tuluy ditanya aya tawakal teh naon tah lamun nyaho tarif mah kitu we sikotul qalbi bil wakilil haqqi ta'ala bihaitsu yaskunu anil ittirabi geus tong ragu-ragu teu goncang tong bimbang dina nalika nyaeta aya kesulitan sebab-sebab karena percaya kanu nyieun sababna tingale urang teh aya kahayang
aya cita-cita daerah naon ayeuna mun teh nah eta teh lamun ayeuna mun teh cita-cita urang ayeuna mun teh mah hayang naon hayang dahar ulah make jeung tuku ayeuna mun teh mah sabab teh engke lamun ayeuna tuku sabab ari ayeuna daharna teh nyaeta tina kasab tina gawe tina dagang jual dagangna bangkrut teh jual ayeuna mun teh mah gibeg we kitu padahal tadi ge ayeuna mun teh mah hayang naon minta ka pangeran teh hayang bisa dahar aya tuluy ayeuna eureun gawe matak-matak jadi bingung mata ge goncang lamun eta ayeuna eureun gawe teh eureun daharna teu nah tuh eureun gawe make jeung ayeuna mun teh jadi goncang gitu. Lamun eureun ayeuna dagangna dahar teu ning tuh nya ayeuna mun teh daharna anger aya sababna make jeung goncang kana sababna kacirina teh urang teh gitu hayang naon Gusti abdi teh hayang ayeuna kagungan tempat hayang naon hayang ayeuna supados kayuhan supados ayeuna mun teh tiasa kanggo netep abdi kanggo ayeuna mun teh mah ngahalangan hujan abdi supados teu kahujanan dina waktu hujan panas ayeuna mun teh supados ayeuna mun teu urang teh ayeuna mun teh mah teu boga wae tanah keur meuli tanah teu boga tanahna ayeuna can boga bangunan teu boga tuluy ayeuna mun teh urang teh ayeuna mun teh mah aya ya teh ngan ngontrak geus pada kontrak ke kayuhan sarua kan bae ayeuna mun teh ngontrak oge sarua ayeuna HS di dinya tempat ka mana ikeun tawakal ya jadi anu tawakal mah dibuntang banting di kieu oge ayeuna mun teh naon jongjon reug genah enjoy matak ayeuna Allah ngajamin wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh mesing-mesing nyelap naliang cocopet ge puas we wareg we teget naon da eta tuh ayeuna mun sama naon sikoh musabbibil asbab da geuningan henteu ku sabab ayeuna boga oge anger HS mah di imah urang teh da anger ayeuna mun teh mah waktu kahujan mah teu waktu kahujanan gitu ngan urang nyaeta sok tukuh ku sabab eta tukuh ku sababna sok dipake cecekelan teh sababna ari musababna teh kabeh pan ieu teh musababna teh naon ayeuna mun teh musababna atuh sababanana teh ayeuna mun teh teh hayang imah teh hayang keur tempat hayang keur cicing dina waktu kahujanan teh kahujanan waktu ayeuna panas teh kapanasan waktu sare ayeuna mun teh mah aya tempat anu meunah keur sare gitu ngan ieu pedah meunang ngontrak ngan ieu pedah nyaeta dibere hak pakai hang nembatan ku batur dalam ayeuna tawakal ka pangeran kitu keneh dalam ayeuna bener tawakal nama da eta kitu keneh ngan aya urang sok naon gara kaos kieu we abdi teh Gusti ayeuna mun teh mah hayang ayeuna mun teh mah boga tempat keur ayeuna mun teh ngaos aya di imah aya waktu teh heula ayeuna di teh mana ngajina iya keneh ayeuna mun teh mah teh ditu ka dieu di mana keneh enggak usah asal ngaji atuh nah kukuh teh di ditu kieu kitu lain pindah ka ditu kieu pindah ka dieu anu kukuh teh kan berjalan ayeuna mun teh ikhtiar ayeuna mun teh berjalan ikhtiar keun ayeuna penting naon di ditu ngaji di dieu ngaji di ditu kitu di dieu kieu di dieu kitabna ieu kitu ayeuna hartina kitu hartina kieu eta ayeuna mun teh tawakal jadi teu ambil pusing gitu dina lain tah urang mah ayeuna kana sabab teh kauf ayeuna lesot tina sabab eta gitu lepas tina sabab eta padahal mah sababna aya anger ku pangeran teh digitukeun teu pusing ayeuna leungit sabab eta teh gira ayeuna mun teh nya lamun urang ayeuna mun teh mah gawe nu guli
cik ayeuna mun tama eta tujuanana maksudna teu ayeuna mun tama eta musababna nu disababan ku eta naon ayeuna mun ngarah dahar ngarah naon ngarah ayeuna mun tama bisa compon ayeuna mun ta pangabutuh itu naon pangabutuh teh ayeuna mun teh kamaga butuh teh eta anu ayeuna nu wajib-wajibna heula nu pokok-pokona heula ngarah teu kalaparan gitulah ngarah ayeuna mun teh mah teu urang boga napakah ayeuna mun teh pamajikan gitu kana pakahan budak ayeuna mun kana pakahan ku kasab eta ayeuna ku gawe eta pek teh gaweana teh ayeuna mun teh dipecat PHK bahasa ayeuna mah gaweana teh ayeuna di PHK urangna geus teu dahar teh dahar anggar ai urangna ayeuna geus ayeuna mun teh mah eta sare teh ayeuna mun teh di kolong jambatan teu anggar ayeuna mun teh sarena mah ayeuna mun teh di imah dahar anggar sangu gitu teu ngadak-ngadak kusik batu gawe ayeuna eureun gitu PHK gitu di PHK ayeuna mun teh mah eta ayeuna mun teh mah ieu anak ayeuna mun teh pamajikan dahar nah tuh hayo goncang ayeuna mun teh di PHK teh gitu tah padahal ayeuna mun teh mah anak pamajikan dahar urang ayeuna dahar eta kupusing ku etana gitu tak eta teh cing cirining nyaeta urang cecekelan keneh karena sabab urang anel-anelan keneh nyata karena sabab saur buya mah cenah naon pipidekan gitu arti urang pipidekan keneh karena naon karena sabab katakan ulah pipidekan karena naon karena sabab ulah pipidekan karena sabab coba tawakal ya bisa ayeuna tawakal hiji gawe hate teh gitu bisa tawakal ayeuna mun teu mah hiji bisa ayeuna mun teu mah tawakal geus senang atuh da geus moal ayeuna mun teu mah ambil pusing jeung ayeuna mun teu moal stres moal rarudat moal rarungsing ayeuna hirup teh bener tawakal bener tawakal oge tah gitu jadi ayeuna mun teu mah tawakal teh nyaeta ngandelkeunana hate ka pangeran anu geus dipasrahan ku urang dina sakabeh urusan hate jongjoy hate enjoy gitu nyaeta henteu aya goncang dina nalika kesulitan nyaeta ku sebab-sebab da meusing ayeuna mun teu mah urang dahar oge da ayeuna mun teu sababna mah nyaeta ngarah teu lapar gitu kira-kira lamun orang ayeuna teu dibere lapar ayeuna ku pangeran tapi teu dahar tah urang mah ieu amek gitu sok pusing sok rarudat apaan ayeuna tujuan dahar ge ngarah teu lapar ai ku pangeran teu dibere lapar ku deuk mana da urang mah da keukeuh teh pan kana sabab teh ya pan urang mah keukeuh kana sabab teh dahar ngarah teu lapar gitu ai ku pangeran teh dibere teu lapar-lapar teh hayang dahar deuk milih nu mana mata kewali mah aya nanti ayeuna mun teh mah terungsing teu gaduh artos teu masakan duit teh naon ada kenaon ada eta mah sabab teh aya ayeuna mun teh mah keur naon caritana ayeuna mun teh mah keur ibadah ibadah ayeuna mun tak kudu make duit wae gitu henteu teu muka duit teh salat meureun ayeuna kudu mau teu disyaratkeun kudu mawa duit henteu asal bunyi orat teh gitu ayeuna mun teh mah asal ayeuna bunyi orat aya bunyi enggak sah atuh aya mun teh bunyi mah orat aya bener mah ayeuna mun teh mah duit teh keur ibadah gitu enggak sah ayeuna mun teh da cenah ayeuna mun teh mah ayeuna kudu make wudu aya wudu teh ayeuna kudu ku cai aya cai teh kudu alah loba nu gratis ayeuna ka musala ka masjid aya ai bener mah gitu ayeuna mun teh boga duit teh keur ibadah da urang mah lain sabenerna mah keur ngagu ngalajur ayeuna hayang nafsu we itu sabenerna mah hayang loba duit hayang loba dahareun oge
lain lain hayang ayeuna lain ngarah teu lapar, ngarah naon hayang seubeuh, hayang wareg, hayang puas gitu. Ya eta teh pagawean nafsu teh. Jadi artinya dina kaayaan ayeuna kumaha cek paribasana ayeuna mun teh mah dina kaayaan dina berbagai kondisi kumaha wae jelema anu tawakal mah naon puas gitu. Teu matak ayeuna mun teh mah goncang. Teu matak ayeuna mun teh mah goncang. Dina sagala ayeuna, dina sagala urusan oge. Nah, teruskeun waan Uwaisin Al-Qarni. Katampi tisena Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu annahu qala sayaqtasna mantenanana parantos ngadawuhna kieu lao abadta lamun seug anjeun ibadah ngaduk-duk terus ibadah Allah ka Gusti Allah. Tapi ka ngaduk-dukna ibadah ka Gusti Allah teh ibadata ahli samawati wal ardi. Saperti ibadahna penghuni langit, saperti ibadahna para malaikat nu teu eureun-eureun. Wal ardi jeung saperti ibadahna nyaeta penghuni bumi, ibadahna para nabi. Teu eureun-eureun ibadahna para wali. Layak barullah mesti ngaduk-duk ibadah oge moal narima Allahu Gusti Allah min kati anjeun tina ibadah anjeun hatta takuna sehingga aya anjeun aminan aman salamet jongjon bebas lepas bima takaffala jongjon kana naon-naon anu geus nanggung kana perkara eta Allahu Gusti Allah min amri rizki ka tina urusan rizki anjeun wataro jeung nekadkeun anjeun jeung mandang anjeun jasadaka kana jasad anjeun ningali kana jasad anjeun farigon bari jongjon bari nyaeta salse jongjon li ibadati kana ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing horeng ayeuna mun teh syaratna hayang ditarima ibadah teh kudu kieu ai urang sok dibingungkeun ku urusan rezeki teu sok aya bingung susah ku urusan rezeki teu mas sok ambil musik aing kumaha hampir ngadrop ya ayeuna mun teh kitu hampir ayeuna mun teh stres ayeuna mun teh ieu teh ari ngomongna mah babari ieu teh macana babari dipake mapatahan batur oge babari gitu ngan ari praktekna gadget ieu teh boro-boro ayeuna mun teh dipake ku batur dipake ku sorangan oge bari ngaji dibulak-balik aing ieu mah hayang enjoy ya pokona mah ayeuna mun teh dakul ibadah mah teu culang-cileung gitu pada urang mah ret ka dapur aduh beas aing kumaha ya teh wiridan teh kumaha ya teh ngaji teh ada itu ayeuna budak biayaan pamajikan ayeuna loba pamenta ayeuna mun teu aya kumaha ya teh ayeuna mun teh wiridan teh kumaha ya teh maca Quran teh ngaji ai urang menangna ayeuna mun teh keur ngaji ingat kana urusan lain atau keur urusan lain ingat kana ngaji biasa da sacan mah ya ayeuna mun teh sugan keur ayeuna init-initan duh ngaji ieu teh nya hancana teh asacan ngadenge ieu teh ayeuna mun teh mah rewas-rewas kitu paling ge lamun keur ngaji teh lain ente digawe di mana ai gajina sabaraha kumaha ayeuna malah ayeuna mun teh keur jang hareupan kita ai suka mana aing nengan duit ai keur jang hareupan duit mah
aing hanca kana naon yang ngaji aya kitu tuh gitu cing-cing kajongjonan ibadah ka pangeran teh urang teh naon hariwang jeung hariwang we kumaha jeung kumaha we kitu teh aduh kumaha ieu jongjona ngaji ayeuna peuting saeutik aduh mangkana isuk kumaha mun kaberangan nya teh gitu. Tapi ari gawe maka pentingan aduh kumaha ya kepentingan kumaha mun teu baru ngaji hese gitu dibalik-balik kitu teh aing ieu ayeuna gawe dilatih nya teh ayeuna penting teuing kumaha mun teu baru ngaji tuluy ngaji penting teuing aing penting teuing ieu kumaha mun isuk kaberangan teuh nya tapi lamun ayeuna ulama teh wali-wali itu matak di terus diwawahi ku pangeran teh naon atuh da parigon di ibadati enjoy nah kanya namun teu jeung pikiran dahar jeung pikiran ayeuna mun teh ngene jeung pikiran itu mikir sok ayeuna mun teh mikir sok wiridan eling ka pangeran tuluy ayeuna mun teh baca Quran salat ayeuna dekul naon ayeuna bacaeun keur migawe eta kadinya gitu ada keur migawe ayeuna syariat keur migawe sabab keur migawe kasab ayeuna mun teh eta mah sakadar panyelang gitu panyelang da sebenarnya mah jadi kasab urang ikhtiar orang nyareat orang nyaeta neangan sabab-sabab teh kuli rek dagang rek ayeuna di kantor eta mah sebenarnya nyelang dari ayeuna mun tujuan utama nama ibadah tah justru ayeuna urang keur di kantor keur dagang keur eta teh aing kumaha hancang ngaji gitu gitu aing kumaha ieu teh can salat witir gitu aing iya namun teh kumaha aya namun tamat tinggalin barja dah kudu mah kitu di ditu teh da itu mah penyelang gitu lain aya naon tujuan utama apa tujuan utama naon ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ge aya namun apa da arafal eta mah gitu dan tujuan nama eta mah neangan bakal dadek ibadah teh geuningan kudu boga itu kudu boga ieu sawarehna kudu ayeuna mun tama ibadah teh nyaeta kudu ayeuna mun maraban anak kudu maraban pamajikan gitu geus aya we ayeuna mun teh keur parabna teu kudu saminggu da sabenerna mah kudu oh da atuh da ieu teh ayeuna mun teh karek boga sawe da ieu teh ayeuna mun teh can bijil kawajiban apakah teh can bijil panon poe mah itu ayeuna teh can bijil apakah teh wajib teh can isuk ke subuh dan tadi mah geus aya namun teh geus tadi teh geus aya mah tempo sarena deuk naon kata apakah naon deuk dahar arenggeus berenang gitu tuluy urang mah naon nu isukan teh nu can puguh teh tepi umur kenapa isuk gitu geus dipikiran anu can puguh umur ayeuna kana saminggu geus dipikiran nu can puguh umur ayeuna sataun geus dipikiran dirancang nyata urusan ayeuna mun teh dirancang teh lain urusan ibadahna urusan rezekina kumaha ayeuna mun teh dahar barudak engkenya mangkana ayeuna mun teh mah urang mah teu boga waris kunon eta kitu teu boga ayeuna mun teh keur masa depan ieu teh ayeuna mun teh mah geus bingung urangna teuing tapi sataun deui teping moal budak urangna ayeuna mun teh mah teuing tapi umurna sataun deui 10 tahun geus ayeuna mun teh dipikeun bingung. Nah, coba ruksak ya tawakal teh nyai di ome gitu mah tawakal teh ai mah marukan beureun urang teh gampang tawakal teh sing tawakal we gitu sing tawakal we mangka Allah Subhanahu wa taala ngadawuh nyaeta merintahkeun ayeuna mun teh jalma-jalma kudu ariman kudu tawakal ka Allah kudu nyepeng pageuhnya tadi sakabeh urusan masrahkeun kumandel ka Allah percaya ka Allah patawakkalu in kuntum mukminin pantas lesot ayeuna mun teu ieu iman teh lamun naon lamun ayeuna mun teh mah teu tawakal mah ayeuna mun teh lesot ayeuna lesot iman eta we geuningan ayeuna ibadah jigah ibadahna urang langit jigah ibadahna urang hartina mah ibadah anu teu eureun-eureun gitu ayeuna mun tapi ieu masih keneh bimbang
karena jaminan Allah dina urusan rezeki. Masih kena aya kebimbangan ke Allah dina urusan rezeki, eta teh cadu Allah narima karena ibadah eta. Lamun aya keneh kabimbangan, da sebenarnya mah geus beres urusan ayeuna panyakit hate di urang, karingrang kegoncangan hate di urang teh ku ieu ge geus beres. Sebenarnya mah geus kelar gitulah hate urang teh gitu. Ayeuna loba kasusah, loba kabingung dina urusan-urusan kumaha ayeuna mun teu duit, ayeuna mun teu mah ieu teh geus beakeun. Tuluy sementara ayeuna mun teu mah itu budak ieu tuluy pangabutuh itu pangabutuh ieu. Da sebenarnya geus kudu cager ieu teh lamun ayeuna mun teu mah urang atina leuleus mah ieu teh. Geus ayeuna leungit kasusah problem-problem ayeuna mun teu naon. Mun ayeuna mah problem ekonomi gitu lah ayeuna mah. Da geus selesai ayeuna mah teu tuntas sebenarnya mah problem ekonomi teh. Aku ngaji ieu teh sebenarnya mah geus tuntas. Wah ayeuna beraya nya. Berarti aing teh meureun ayeuna mun teh mah can tawakal meureun. Gitu, itu gitu. Aing masih kene goncang kene mah. Jadi anu kudu diurus ku orang, anu kudu benar-benar kudu perhatikan teh ayo orang lamun keur salat jongjon gitu atau ayeuna loba keneh kahariwang kamelang dina urusan ayeuna mun teu rezeki gitu. Tah lamun keneh culang cilengkeh keneh mangka ayeuna mun tamah saur ayeuna mun tamah bieu saur ayeuna Syekh Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu mangka ayeuna mun teu moal ditarima ibadahna. Jadi urang teh diusahakeun teh kudu aya enjoy, reug-reug, yakin penuh. Hate ayeuna mun teu sumerahna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina urusan rezeki mah. Dina urusan kade bisa ayeuna mun teu mah dipengkolkeun kata aya kitu mah aya sila ipis tawakal cicing sila ipis ayeuna mah da yakin ayeuna mun heurek kitu ge lain salah da kamari geus ayeuna mun teu diaji ku urang pek wae rek sila ipis ge dek sila ipis aga pek wae geus abdi mah ayeuna deuk sapenuhna tawakal ayeuna mun ta ka Allah Subhanahu wa taala ngan hiji ulah nyiksa batur hak batur ulah ayeuna mentang ngaruksak kana hak batur anu aya kewajiban urang geuningan ayeuna mun tama amal iyalu fala ya juju kuuduhu aya nu geus boga keluarga mah teu meunang ngajendau geuningan gitu tah. Jadi pek wae cek tadi oge ngan hiji ulah osok ngakaya batur anu jadi kewajiban urang. Cicing we urangan. Anu kaduana nyaeta tawakal anu kitu teh di mana-mana urang aya kahayang di mana-mana orang ayeuna mun teu mah aya cita-cita ulah osok ngarep-ngarep datangna pamere batur. Kumaha jeung urang ayeuna mun teu morojog mah ayeuna mun teu mah kakalayangan ayeuna aprak-aprakan ka ditu ka dieu bet ngarep-ngarep oge kudu leungitkeun heula bae ka sila ipis mah. Cicing ayeuna mun teh pek meureunna ayeuna mun teh naon ulah boga pamajikan gitu. Nah, pada pamajikan mah kaya budak batur atuh. Budak mitoha. Dikungkung teh diurus aya dari kangkang teh diparaban. Budak batur teh. Kira-kira aya dari kakaya naon? Dikeun ka mitoha gitu. Anterkeun. Ya tuh aya ayeuna atau ayeuna kieu ya teh ayeuna indungna ya teh ayeuna mun teh mah hayang diajar tawakal tapi tawakal ayeuna teh lagi kasab kumaha ya teh ayeuna mun teh lamun teu kaparaban atau lamun ayeuna teu kabalanjaan gitu. Nah aya cek pamajikan teh abdi ge bade sami diajar kitu. Jadi pamajikan ulah kumandal ka salaki
pamajikanna kudu kumandangna ka sadeh ka pangeran deh gitu. Jadi kudu pada ka pangeran gitu. Abdi mah moal ayeuna nungtut hak teh nu jadi salaki, da abdi mah bade muntang teh ka pangeran. Muntang ka pangeran. Paeka ayeuna mun teu sing jongjon ayeuna dinya di masjid sing jongjon ngaji sing jongjon ayeuna wiridan. Abdi mah geus moal nagih dunia akhirat. Tah kitukeun heula. Kira-kira awe sih belum dikitukeun ku salaki aranjeun kan. Mung. Mung ayeuna mun teu cik ayeuna mun tem awewe neangan salaki nu keur can boga salaki anu salaki tawakal bener-bener ka pangeran jeung lalaki di lamun boga ayeuna pamajikan neangan pamajikan anu naon enjo aya teh sasalaman burusu teh eta mah da ayeuna tadi teh tuh wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbuh saya panggeunahna da ieu teh anu matak ayeuna menjadi fase jadi rarung sing jairan rudat ayeuna mun teh naon aya urang ayeuna keur diajar nikreuh ayeuna tawakal toma jeung kadademesna pamajikan ayeuna jeung jadi anak jadi tawakal teh lain keur salaki ungkul ari awe kudu tawakal nya kudu. Jadi awe ulah sok ngandalkeun saha? Ulah sok ngandalkeun ka salaki ka pangeran sarua gitu. Ari budak ayeuna mun tama wajib tawakal, wajib ulah sok ngandalkeun kana sabab kolot. Kolot ayeuna kudu tawakal, ulah nyaeta nyarade ka budak. Salaki ulah nyarade ayeuna ka pamajikan, pamajikan ulah nyarane ka salaki, budak ulah nyarane ka kolot, kolot ulah nyarane dina urusan rejeki terutama. Budak ulah sok nyarane nah ka kolot, kolot ulah sok nyarane ka budak. Atasan ulah sok nyarane ka bawahan, bawahan ulah sok nyarane ka atasan. Pagawe ulah sok nyarane ka dunungan, dunungan ulah sok nyarane taya teh ruksa kabehanana gitu. Matak timbul ayeuna mun teh sagala rupa teh jadi masalah, jadi problem we. Da eta katawakalan ruksak dina ati urang. Braya eueuh ayeuna mun teh menyages ku tawakal mah. Kegagalan ayeuna cita-cita rencana-rencana ate sok urang ayeuna loba kecewa teh naon tawakal leungit gitu. Tawakal leungit jadi sautak saeutik kecewa sautak saeutik kecewa lamun tawakalna kuat moal cing lamun urang ayeuna mun tamah hasil kahayang cita-cita eta ieu ati urang ayeuna nekatkeun eta teh ku pangeran gitu. Ciga-ciga nama ya temannya raya nekatkeun lah lamun urang hasil kahayang cita-cita gitu alhamdulillah non gitu. Lamun gagal lain ku pangeran gitu lamun gagal lain ku pangeran mun gagal teh ayeuna mun teu inget ka pangeran mun hasil tah urang mah lamun hasil mah ingat gitu lamun ayeuna gagal mah poho poho ayeuna tuh ratan aing malah aing malah aing tadi mah teh hasil alhamdulillah nuhun Gusti eta semata-mata ku Gusti eta kitu aing teh gagal mah aing mah da si eta teh aing mah kitu masyaallah. Jadi ayeuna mun teh amal hate mah beunang hiji ge lulus dina hiji oge gitu sukses kabehanana dina urusan hate mah dan pagawean hate ngan ku sabab urang teh nyaeta eueuh nu sukses ya teh gawe hate teh gawe jadi naon semrawut kabehanana gitu tawakal nyaho ngaranna wungkul gitu nyaho definisina wungkul prakna ayeuna mun teu bisa padahal lamun ku tawakal ge geus beres sakabeh urusan teh geus senang eta moal aya ayeuna mun ribet-ribet pamajikan mararuda salaki moal ayeuna mun tama araramak moal ayeuna mun ta pararosing tuluy ayeuna mun ta kasab geuleung hasil nuhun Gusti tah hasil uyos daya ke ku Gusti
eh, nu tadi ku Gusti nu ieu ku Gusti hasil ku Gusti teh tanyaan ayeuna mun teh mah aya tah aya ka pangeran teh ngan lamun ayeuna tempo hasil urang ingat ka pangeran ya teh yakin ayeuna mun teh mah ku pangeran ya teh ku Gusti ya teh lamun gagal ayeuna mun teh sok lain murang mareng kana sabab nyalahkeun kana sabab ka ditu kari ati ieu mah ati gitu kena ya ayeuna mun teh aturan main syariat mah silahkan mentuk itu mah maneh teh ayeuna mun ada sok ayeuna mun teh pisahkeun pan ieu keur nyaritakeun pagawean hate ulah dicampur adukeun jeung syariat jeung luar itu mah sesuai jeung aturan sesuai jeung prosedur syariat ada atuh aya mun teh mah aya dihiji-hijikeun mah antar syariat ayeuna mun teh jeung hakikat antara ayeuna pagawean hati jeung pagawean nah dumayan oge teh kudu paehan deui da eta mah geus karasaning Allah teh tawakal we urang teh pagawean hati ieu pisahkeun tah gitu jadi engke teh urang teh moal pabulit lain ngadadak ayeuna isukan mah ayeuna kajeng ripuh-ripuh sagala kudu indit ka pasar kudu indit gawe ayeuna mending sila ipis tawakal we wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh ayeuna mun teh mah atina anu kudu dipagehan teh atina kudu pagehan jadi nu kitu teh anu disebutkeun ayeuna mun teh mahjub teh nu kitu ketika orang terlena terkecoh nyaeta ku naon ku ayeuna mun taku sabab eta ku syariat eta sehingga hakikat ayeuna mun teh meleungit gitu sehingga ayeuna mun teh hakikat leungit ningali ayeuna mun teh madahareun jalan naon ati teh dah ieu mah otak sehat masak cager otak kuat otak ayeuna hate gitu dahar ieu mah geuning urang ayeuna sok ieu hate teh pokona mun loba duit mah sagala kahayang oge efek bae ayeuna mun aya sungut mah gitu kan ulah ayeuna nyambungkan hate we gitu make jeung ayeuna mun tadi pangeran kan ayeuna mun sagala ge laksana panyakit ayeuna mun teh bisa jadi cager awak bisa jadi montok loba duit mah gitu tuluy ayeuna umur ge bisa jadi panjang nah kawin-kawin teh pisahkeun kita jangan tawakal teh kardi gitu teh kardi teh gitu tawakal teh ya orang ayeuna mun teh kudu nyaeta nundukan ayeuna mun teh mah sirah urang ayeuna mun teh makan ati urang tawakal teh geus ayeuna senang lah cager saya tikeun mararungsing teuing gitu lamun dina saat ayeuna dagang teu payu heuh bae ayeuna mun teu payu ge asal dahar ayeuna mun teu asal naon ya teh anu tina eta teh hayang ayeuna payu dagang teh hayang loba duit aya loba duit teh hayang naon mun nya mah ayeuna mun teh yang bisa ibadah geuning ieu teh boga duit ke payu dagang teu payu da teu mayar ayeuna ngajin kawas dipenta bayaran we kan kawas dipenta bayaran di jalan geuning ngaji ayeuna teu bara duit teh kan da teu dipenta iuran gitu madrasahna teu mayar di ayeuna mun teu ngontrak teu nyawa kitabna awet di ayeuna teh gonta-ganti gitu. Ada ya kitab ayeuna ngaji mah ayeuna saumur umur ayeuna ieu anggar sapina di sekolahna mah teh kelas 2 ganti di buku ganti di buku ieu masa umur hidup tapi kapaeh teh ieu anggar hiji ieu teh 550 perak sepi ka ayeuna 550 perak ya tahun ayeuna mun teh 85 550 perak iya anggar awet tuh beak ayeuna mun teh kitu ganti-ganti ayeuna kitab ganti-ganti nah maka jeung ayeuna mun teh aduh teu aya teu boga duit beulieun kitab naon kitab ayeuna mun teh mah anggar panyangkeun ari hayang ayeuna harti mah meusan ayeuna bab ayeuna tawakal teh najan kamari geus diaji ada diaji hungkul kamari
ting kaharti ting kamari kaharti ya mungkin kaharti ayeuna kamari da geus leungit deui deh kamari ku lebaran ge beak menang aja tawakal teh kamari ku lebaran ge geuning kamari gocang eta duh itu ayeuna mun teh budak sana eta pangulikeun itu tuluy inungna ayeuna can keur mudik ayeuna kumaha aing beak kamari menang ayeuna ngaji teh tawakal ngan saliwat ayeuna atos ngaos tawakal mah teu payun keneh oge ayeuna kamari digadat cing ayeuna mun teu mah ayeuna geus aya keneh tawakalna saliwat kamari oge keur ngaji unggul gitu ya gateuing ayeuna ke geus balik muka imah tah eta ngaji ulah eureun-eureun teh eta atuh da salol atuh ayeuna lamun ayeuna mun teu ngaji pisan malas aya salol ayeuna mun teh mah keur ngeusian ati urang teh moal poe kaira terus begitu ngaji berai deui reug deui jongjon deui tenang deui kitu tah ingat deui ka pangeran teh karena kewajiban lamun cul malapur lamun dia arem mah blank gitu tah ieu teh ngaji teh naon hitung-hitung aya ngerem heula sakedeung gitu jadi henteu ayeuna mun teh blank teuing gitulah pan ari para wali mah para ulama geus istiqomah di nu kieu teh dina bab tawakal teh geus istiqomah ai para wali para ulama khususna mah ayeuna mun teh para nabi geus istiqomah jadi istiqomah teh lain pagawean badan hungkul lain disebutkan istiqomah teh lain pagawean aya badan hungkul lain ya ayeuna mun teh katawakalana geus pageuh pancek henteu ayeuna mun teh mah kahamaan teu kecoh ayeuna ku situasi kondisi apapun ayeuna katawakal teh pan urang mah ayeuna bari gocang teh gitu matak deui wati kudu naon kudu ayeuna ngaji deui aya rem deui lumayan lah sapoe-poeun lumayan lah sajam-jameun mun ayeuna isuk ngabarung deui teh ngabari teh keur blong gitu kudu naon kudu nangan rem deui atuh kitu urang teh kitu da sabenerna mah atuh lamun urang nya ngaji saliwat saledos salol jadi kudu ngaji teh ayeuna mun teh mah unggal waktu poho deui naon hilang di kontrol buru-buru ngaji deui gitu aya model urang mah gitu jadi ngaji sampai sekali teh ayeuna cuman cemen teuing atuh lain ketol teuing mun unggal poe ngaji teh mah uruna gitu dahar oge ayeuna mun teh sapoe 2 kali anu butut-bututna teh anu pang solehna we gitulah ayeuna di urang mah gitu 2 kali gitu 2 kali nya anu pang ayeuna mun teh mah eta model urang-urang mah ya 3 kali we gitu ayeuna dahar oge ayeuna wenang sampai ayeuna 3 kali nya pang solehna 2 kali teh ayeuna urang nya ayeuna mun teh ngaji mah disebutkeun pang solehna sampai sakali gitu gitu meureunna ayeuna mun teh kudu saimah ge jeung dahar mun dahar ayeuna 2 kali ya ngaji ge 2 kali eta si mas mah nya isuk-isuk ngaji mas 2 kali meureun aya kieu loh aya urang sih mun sakali we ayeuna mun teh aya kieu gitu eleh ngadoa moga-moga urang ayeuna mun teu mesing dipaparin tawakal ka Allah Subhanahu wa taala ati urang anu bener-bener nyandarna nyarandena muntangna ka Allah Subhanahu wa taala dina sakabeh urusan terutama dina urusan rezeki amin ya Allah ya rabbal alamin.